Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada al-mudofu ilaya il-mutakallimi. Ari iya taba buat mertelakeun munada al-mudofu anu diidopatkeun itu munada ilaya il-mutakallimi kana iya mutakallim. Waja'al munadan soha'i yudofliya Kamdi abdi amda abdiya. Waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun munadan kana anu dijadikeun munada soha anu sah itu munada. Iyudop lamun diidopatkeun itu munadan lil ya'i kana iya mutakallim. Ka abdi amda abdiya kana seperti lafad abdi amda abdiya. Wafatun au kasrun wa hadful yastamar fiya bana umma ya bana amma lama far. Wafatun sareng ari dibaca patah wa kasrun sareng dibaca atawa dibaca kasroh. Wa hadful ya'i sareng ari ngabuang kana iya istamarro eta parantos narima tetep itu hadfu. Biya bena umma yabna amma lama parro eta tetep jadi hobar tina wafatun eta tetep dina lapad ya bena umma yabna amma lama parro. Ya bena umma he putra pamagetti ibu abdi. Ya bena amma he putra pamagetti paman abdi. Lama parro teu aya tempat kabur eta maujud. Ya bena umma ya bena ummi. Ya bena amma ya bena ammi menang dibaca dua. Wa fin nida abati ummati arad waqsir awiftah wa minal yata'iwad. Wa abati jeung ari lafad abati ummati jeung lafad ummati arodo eta anyar datang itu kullun tina abati jeung ummati fin nida'i dina nida. Waksir jeung kudu ngasrohkeun anjeun awiftah atawa kudu matahkeun anjeun. Waksir sareng kudu ngasrohkeun anjeun kana abati jeung ummati. Awiftah atawa kudu matahkeun anjeun kana abati jeung ummati. Wa tau bari arita iwadun eta ngagentian eta gegenti ita minal ya'i tina iya. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.